Bagong. Demi Allah aing ngeureus nyan mah. Surabata. Rada lancar mah, bener ya. Surabagong. Heuh eta Bagong. Kira aku aya Bagong batu. Ganti si Gepeng sora kuda bencong. Kok saya ngajakan ribut si aing. Kudana anu lalaki anu bencong. Kuda bencong. Anu lebay teh anu lebay kuda bencong. Kurang lebay. Ganti ya sini mon ya. Ini mon sora ieu. Mau. Wes gedeng heula. Teu idang piraku mau lempang rincu. Emben arek ngajuru. Kumaha sia teh hidang. Nya ayu ho. Ya, berek gaju mana beda pincang. Emben arek ngajuru. Naon sih sia? Arek gaju teh hidang. Contoh ta si Gepeng. Ben mah lain ibang doang ya. Berek gaju mah kunyuk. Ayo. Judul sajakna naon judul sajakna? Judul sajakna Kiih. Jeh. Siapa mentakan diomelan we Bahadung ge kitu. Berapa aya Kiih saja. Oh nya Kiih urang sieun teh Kiih. Coba ge kumaha? Judul saja Kiih. Oh berarti mangpet. Neng. Barang pas datang ka dieu hate teh ngalengis mundek ceurik dageus gede. Kagagas ningali sejarahna Bos Iwan Bel. Teu jadi menak heula, dasar heula. Matak urang oge sanajan urang dina jiwa seni sakola heula. Nya sakola rugi zaman ayeuna lamun aya zaman ayeuna katinggaleun tina mata pelajaran. Jadi jelema bodoh teh rugi ayeuna mah digawe dina naon-naon ge ngabutuhkeun ijazah. Nya maka pamarentah kiwari ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Contoh Bos Iwan neruskeun perjuangan tina pendidikan S1 di UPI Bandung. Percaya ya. Mah. Terus nyokot S2 kuliah di Jepang. Alhamdulillah Bos. Di rombongan Abah Pendul oge teu katinggaleun ku zaman ngindung ka waktu mi bapak ka zaman ieu kuliah di UGD. Nepi ka ayeuna Bos Iwan Bel cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka Sintung Kalapa liuk dengan liuk lain jauh ka indung ka bapa ngumbara di daerah Jepang tapi sukses. Malah cekrakana tadi kade ceneuan lajan sia sukses di Jepang tong poho kalemah cai sorangan insyaallah moal sejauh-jauhnya burung terbang di angkasa satu saat burung akan kembali ke sarangnya. Bos keluarga abdi di Karawang nonton dina HP cek si Dede putra abdi nu pangbungsuna
Dimas Ade Doris, terus si Eteh Neng Rani Putri Ade Doris jeung Ambu nonton ayeuna di Karawang. Saurna Pah anu disebat cenah Bos Iwan Bel teh nu mana insyaallah ditonton ayeuna sadunia. Bos nembongan ka dieu bos, penampakan nu mana Bos Iwan teh soalna asup kutub ya, lain hanya di Jawa Barat, di Indonesia seluruh jagit. Doh keur kasep teh suksesnya jadi miliarder. Tepuk tangan. Tong poho kalemah cai nya bos. Panglinggihan dayeuh maneuh Banjar Karang Pamidangan. Sanajan Bos Iwan Bel ayeuna di Jepang, tapi urang lastarikeun budaya-budaya nu aya di daerah urangnya bos. Abdi ke sakola PAUD acan, abdi lebet kana seni, abdi neruskeun bakat bos. Abdi mangiring bakat weh jeung seni teh bakat ku butuh. Teh Neng Putri Rani Ade Doris sareng Dede Dimas Ade Doris taye Bos Iwan Bel teh mohon nu kagungan ayeuna hajat di dieu ieu Bos Iwan we. Ari ibuna nu mana? Istri. Iya nih. Ieu masih keneh di Jawa Barat. Di Jawa Barat keneh. Manawi teh di Jepang. Hanya ningali ka dieu weh hidup alhamdulillah nya. Tasadayana antara nu aya di Republik Indonesia tur go internasional Bos Iwan Bel ini beserta ibu hebat atuh. Atos teteh calik deui hanya rarasan di Jepang we aing samping tung masih go nya teh mah yang kitu we atos bos. Coba moal bogoh mun teu wanoh manya digawe di Jepang tahun-tahun teu bisa bahasa Jepang hatachi. Orang Indonesia ge da urang kan kuliah S2 na dieu abdi ge abdi kuliah S1 di Bandung alhamdulillah salamet, nyandak S2 abdi di Bogor, nyandak S3 hampir bahaya abdi waduh nya es batur nya kulkas dicopotan. Jepang oh abah Konbanwa. Lamun cek urangna selamat datang ai cek Jepang hatachi. Irasaimase. Irasaimase. Kumaha bos, selamat datang. Yoku irasaimase. Mangga kasadayana aya katuangan mangga dituang cek Jepang. Dozo mesiagate kudasai. Pajeget jeung huntu. Ka para panonton sadayana wilujeng nonton dugi katamatna ieu tontonan cek Jepangna. 来てくださる皆さんにこの演奏をぜひ楽しんで
終わりまで見てください。 walapak kana kono wali mati. Alhamdulillah geningannya bos. Da Allah mah rek marengkeun jalma rek nyuskeun jelma kumaha we nya. Bieu kuat disebutkeun cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka Sintung Kalapa. Sukses ayeuna lain ukur di naon teh di Subangnya, di Kabupaten Subang. Bos tos gaduh saham di Karawang, tos gaduh bumi di Karawang. Cenah eta nu gigireun bumi abdi nu rada mencal salit eta mah mangga keur ieu WC atos bos ke di mana dipanggil kuwa ka dieu nya bosnya ayeuna mah jalmina kedeung dompetna nya. Alhamdulillah nya urang mah tadina urang sakola di ditu teh teu ieu teh bantut teu cek jugu guru teh hataci Sana hataci doang. oh nya ai si taci mitoha aing jadi inget na kata taci wungkul urang hibur bos urang hibur urang dieu penonton sok nyanyi Wae cipang tutung sing. Jepang. Domba kuring make bahasa Jepang. Hutan air cita-cita. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Yoh nginum aus hebat bener. Kenang-kenangan kita ku bos Iwan teh dibawa ke Jepang teh ingin rasanya kuminumnya aing keur nyanyi kalau dibere cai apa ingin rasanya kuminum air mata cinta megijet teh megijet Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Minum aus sok bere. keur nyanyi ngan siang ngan iha Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Ayo minum aus. kurang kumaha jadi catrik ongkong dari cai Beres. hah aing males nyanyi bareng cai mah bungkang urang males kajen urang nyekel aku bagikan kupu-kupu Oh, berarti. aku bagikan kupu-kupu terus di mata air aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air ingin rasanya ku dengan teh oh iya Minum. kurang apa aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air ingin rasanya ya Allah poho dewa kumaha kieu teh teh batur ku minum iya Oh minum. waduh neng adieu urang boga laga jeung lagu si AA bos Iwan Bel manehna boga keur nukeran laga Laguna cenah hayang domba cenah wa. domba Domba monyong. anu domba-domba kuring di angon-angon ku kuring reuneuhna ku si boneng anu kitu teh sok ayeuna mah urang doakeun saparang da geuning mana horeng keluarga bos Iwan Bel teh keluarga besar mun kitu mah tina seni sadayana nyaanya duh hebat euy
angkat deui muga Bos Iwan Bel salamina aya di Jepang muga sing aya dina panang tayungan Allah tur sakeluarga nu aya di Indonesia gepon kitu deui salamina sing aya dina panang tayungan Allah mun didoakeun sing loba duitna mah manehna mah geus loba duitna kari ge urang doakeun tina kasalametanana hiburan neng teteh ngarti teh hayang Ayo orang ngahibur ka Bos Iwan Bel. Siap. Musik Ataci. Iya diaturan ka Bos Iwan Bel. Buat si teteh hiburan teh joget teh ibu joget dulu Cepat turma kuring teh budak jalanan. asik Gawe ukur ngame dina kendaraan. Sabenerna hati ngarasana langsung tubuh hirup rada kaya kolot teu apal dirubah. Jeung deui duka di mana Bos Iwan Bel. Dina panas kapanasan mono hujan kahujanan Bos Iwan Bel mono repeti ngadona saya di ekeran sapuh hirup di jalan teu aya patang-patang pikeun pabalikan teh hoyong domba teona tega digabung teh Miara nomor kedua coba bisa mana asik saya nagus ngolobang kepala danu di desa aduh rawan di lembu ulah pergi ulah heran ulah nanya kejauhan Isi jadi masalah, isi jadi fitnah. Ulah turun campur, kenapa coba-coba kuring. Coba-coba kuring, dia mau kuring. Daripada kuring, anak laki anu kuring. Bos Iwan Bel Haji Iti Disarangan teh Ela Miara coba kedua coba bisa bulanana ayeuna geus ngalobaan ngalobaan rasa kabaladamu di desa aduh ranu di lembur ulah kaki ulah heran ulah nanya kejalunan isi jadi masalah Paguruan di lalang jadi fitnah atur campur sabab domba-domba kuning Haji Ade Kepreng domba kuning
hari pinggir bani mulu anak jaga pintar buat kita setan udah nanti jalur kita nah pulau Nugeli sudah bano-bano nah pulau Nugahor bano-geli jika nama mereka yang derita bisa payu bakalan dari belakang boleh boleh sampai jauh orang kena berarti kuatari dewi bermacam ayam kalau coklat kopi susu anak aku berdiri murah ingin berjirtai menjadi ronakan bangga bisa bertahan di jalan ngomong orang mau di Bos Iwan Bel da geuning kitu Gusti Allah masak gejres korek api Gusti Allah moal nundutannya antara amal jeung amal-amalanana kabeh makhlukna Gusti Allah nyatet tina kahadeanana Neng Gepeng Nembon ieu maneh najan menang hese capek maneh ieu maneh moal dibere ieu duit ku urang. Aku Doris 2000 tuh. Kurang di ditu kuat goyang we moal dibere. Goceng atuh goceng. Sabab ieu duit dek diberekeun kanu keur ngabutuhkeun ieu duit. Oh, berarti kanu kemarin gempa bumi. Kagempa-gempa. Oh, anak yatim piatu. Yatim piatu make aya santunan ti pamarentah. Pantai Jompo. Pantai Jompo aya kepengurusanana. Sebenarnya iya duit sanu ngabutuhkan anak pisan ieu duit ieu. Ieu nu keur ngabutuhkeun ieu duit nya pamajikan uing. Piit ngendek-ngendek pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bentang ku asihung anjing ngagogogan kalong. Bos abdi ngabodor teh hayang langkung tinu sae ti kieu dalah dikumaha ka mampuh mung ala kadarna wilujeng nongton wilujeng linggi kasadana sumanganyakeun hiburanna. Daung ngapa brangatin ngageus kadedeng ngageus kadedeng daun tuhur ngagerantung airas kabagja diri airas kabagja diri
surga dia kulang dia kalia kulang mancurlah kulang mang omang warialan aduh parantos patali janji sareng Bos Iwan Bel. Bos Iwan Bel ieu hoyong dihibur kalayan pangreah-reah dipirik ku gamelan sinar pusaka warna. Namung kalersan ti perkempelan sim kuring tina wengi ieu kayaan sehat kuat lancar tur aman teu aya halangan harungan nu sakumat tiasa ngalaksanakeun hiburan Bos Iwan Bel ieu. Sugri sadaya nu bahagia muga ulah patali ulah nyang kolong kawan tos urang teraskeun kana ieu lakon. Lakon ieu drama dalam rumah tangga. Terjadi Kampung Cililin, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung.
judul carios anak tiri berdarah setan. Ieu riwayat cariosan di simkuring bok pilih bae diantawisna ku para pamain anggota Sinar Pusakawarna, menyinggung ka para kaum ibu, menembak ka para bapak, kaca canda ka para pemuda penggemar-penggemar Sinar Pusakawarna, monopoli ka parintansi ka pangkatan panglinggihan tur pancenengan ulah kirang-kirang ngapunten. Seru sedih lucu aun bira kurang nyusun daun nyantep sereukeunana simkuring teu tiasa nangtoskeun kumangkin bae ku para pamain anggota simkuring. Agung cep tumurung kasuhun jembar pangampuran kateda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namina usukana selamat dunia akhirat negara ketutasina dikukur sadana belum daerah binasa moja muji syukur kanu agung pangeran masihan bahagia. Lamun jiwa seni lamun orang jiwa seni umat lampah geningan mati hati dari ataya ya Ayah hadir budi basa nuhun tami sangkan selamatnya diri Aiwan be sangkan selamatnya diri di panggungan gumelar di pawenan Bos Iwan Bel anu bagus pokoknya jadi panggilan ilmu tutut kan atas punya sia nu awan wajib disinglah nu awan wajib disinglah. Sigatu pamayungan ke Macam amat. atuh tumpah kuda selak ber Ayo, ayo, ayo. sigatu pangalulungan ke di kakaknya anak dengan Ajir jangan. sarulang di papai kuda hejo deui hejo deui hejo deui hejo deui
mulang samar kaduga nempok deui nempok deui nempok deui nempok deui nempok deui. Ya terlebih dahulu saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan rombongan Sendi Sunda Topeng Banjet Sinar Pusaka Warna yang dipimpin oleh keluarga besar Abah Pendul yang alamat Kampung Bayur, Desa Lemaduhur, Tempuran, Karawang. Yang terhormat Bos Iwan Bel dan Aatai dan keluarga besar, para undangan yang jauh maupun yang dekat yang saya hormati, palurahnya dan aparatur pemerintah desa setempat yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda pemudi yang saya hormati, Kapolres Kapolsek setempat dan jajarannya yang saya hormati. Saya berperan dari Kesatuan Kepolisian. Tugas saya mengamankan masyarakat, membela masyarakat, dan membela kebenaran. Karena itu udah tugas saya, Pak, untuk mengayomi masyarakat dan membela keadilan. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak. Enggak lagi tugas. Oh iya. Ya saya lagi tugas. Begini, Bu. Ya gimana, Pak? Saya mau laporan begini aja. Soalnya di desa saya daerah Bandung. Bandung. Bandung sekarang lagi aman. Oh iya, walaupun kita keadaan aman, Pak, Ya. kita harus waspada. Perampokan nggak ada, apalagi kepalingan nggak ada. Ya, Soalnya alhamdulillah. setiap malam ngeronda terus, Bu. Oh iya, emang itu udah tugas kita, Pak. Iya, begitu. Ngomong-ngomong, Bun, katanya Ibu kesuruh ke desa, ke Palura. Oh, suruh ke desa, Pak. Iya, Ayo siap. mau ngontrol. Kontrol cenah. Kontrol. Oh iya, iya. Bun, Ya, di sini ada hiburan, Pak. ya, Dari Bos Iwan Ben. Bel, Bos Iwan. Tanya ada di depan. Silakan, Pak, sambil olahraga. Oh, Nyadiri masih cerinci. Dek, oi, kurang hiburan ayeuna. hiburan heula. Sakalian pan urang ngaronda pan ayeuna. Tapi ke jam 3 nya. Heeh. Supaya anu nambahan keur meuni rokok. Kopi eueuh. Tadi pos para urang ayeuna. Aya mun di luar apa urang ngaronda keliling dua di pos sorangan. Oh, sorangan. Heeh. Urang aja lingkungan nya geus aya naon-naon. Oh iya giliran keliling beranya. Heeh. Nyaho ah. Salah Aya di urang. Bandung. Aya Entong ngariung teng ti pos. Udah anu keliling. Ulah kajong-jongan teuing salira ada di api. Lamun langkah eling pangeran. Aya Bos Iwan. aya Kecara Dengan ibuna nya. At
mana mau Bos Iwan mah cenah hayang maneh cenah ngijuna. Wah, iya tah. Oh, kayak sawer. Ini kita dia tuh nak. Heeh, sok manhula. Urang geus Kang Ate aya. aya. kadang-kadang Siapa nempokeun? aya cai Ibuna ge aya. kadang-kadang amis disimpan di tempat disimpan di tempat Bos Iwan. Sabarkeun. gerak benang Alah, ngerabeunang. gerak benang Urang mah henteu. Masa kayak dia kan dia tuh. Keti, pilanceutna aya. Aya. Aya tenang. geus benang panasna Urang mah hayang ti Iwan can. Yang di Ayuan. Mana yang ibu lagi sabar. Sabar ke nyarap. orang kada yakin pasti karena kamu gusti Urang ulah janjian hiburan ya. Soalnya urang ngaronda bari ngaronda. Bisa aya naon desa urang, bisa aya kapalingan. Ka ibu antarkeun ka palurahnya. Sama reka pos bari kuliling ngaronda. Terima kasih Bos Iwan. Sing tampilnya milik rezekina. Yuk, Bu. Ayo Pak, siap.
nanjak kaki mandi Bos Iwan belar bagi mandiri beda geus kolot mah teu meunang di gereuwah-gereuwah kudu aplen tur tulalen bener karasa geuningan geus kolot mah hawana teh hayang kiih wae katiisan beser meureun awak para regel napas engap paingan atau paingan cenah cekolot kumaha cenah mungpung keur ngora keneh arek ka mana rek kumaha oge bener geus kolot mah tobang kantun ripuhna we tapi ai kahayang mah teu eleh ku budak ngora cek paribasana gunung oge hayang ditaekan sagara oge hayang dilempangan di Kojayan lamun cara bulan teh mah abah teh geus berberan ya karunya teuing atuh geus kolot abah ge tadi nama teu hayang boga pamajikan deui da bab abah ge da ngarampa nalipak maneh geus kolot da bubuhanana meureunnan sanajan kumaha ge abah teh kudu aya nu ngaulaan ya bener oge beda geuningan jeung ka anak mah rada caria ai boga pamajikan mah da nyusuhan naon-naon ge teu caria aya nu nguruskeun pan siring puhapekeun diri pan ari boga pamajikan ai geus rumah tangga kolot bah geuningan saling puhapekeun diri pogoh atuh abah lamun teu paeh mah pamajikan ti heula da abah teh moal kawin deui nya moal ieu teh Pak pamajikan nu anyar kabar asiki ieu teh ka 13 waduh loba amat abah teh boga pamajikan 12 para rae kabeh kawin wae tadi meureun nya kawin mah sugan teh sugan kumaha can boga turunan teh langka ngan hiji-hijina karunya teuing atuh ieu teh menang randa teh menang parabut ya oh jeung jawara jeung anjing ngabodor apa mah dalah di kumaha nasib masing-masing oge boga anak teh hiji-hijina masing-masing awewe deui manehna boga anak teh hiji lalaki abah ai abah mah hirup beunghar teh ladang tani beunghar tani meun apa beunghar tani menang ladang nyawa menang ladang meureunnan dagang menang kesang we meun apa menang kesang badag kesang lembut beres getol apa mau ngumpulkeun ti 1000 2000 karunya teu tepikeun ka mang juta-juta kabeuli sawah kabeuli empang kabeuli kebon kabeuli mobil si horeng teh usaha teh cu mumpung keur ngora bener sih contoh kos dunungan abah kumaha sih Pak Bos Iwan Bel anjeunna rek ka Jepang abah ge tadi nama rek mangkat ka mana mangkatna abah ka Pantura ulah abah tuh hudang geuningan tuh tuh paragel urutan mah bener ya ai bapak boga pamajikan lumayan lamun awak pegel ulah di lumayan tuh aya nganaon bayi mah ieu teh namakeun nama urangnya tah
beres bener aing ngaranna salaki maka nu babajikan boro-boro imah ieu tah sawah ieu ge neuk Mangdos nama urang. oh Kamari ieu sih. iya Nos. iya tobang masalah imah masalah sawah hayang rante ayeuna keneh dipangmeulikeun Orang teh emas. rante monyet ngepodor wae cicing we Besok ngawur. lain ngawur abah keur muji ka dunungan Tak kudu di dunungan mah ngora keneh mantak pepeujeuh lamun rek usaha mumpung ora keneh bener geus kolot mah ripuh boro-boro usaha. apan cek paribasana berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian naon hartina eta bah bersakit-sakitlah dahulu bersenang di akhir kemudian waduh beres boga sindiran geus kolot teh meureun tinggal ngadaharan oh geus nyampaknya ulang geus kolot teh kuli we kuli mogok nu aya Mana mah jelema bongar teu kulit. heeh ulah katangkan geus kolot teh jadi panjak we jadi panjak panjak naon si ari panjak heuh barudak ieu mah mapagahan mantak si soson-soson usaha keur ngora ulang geus kolot tungtung nama ka dituna teh kukulikung beak kuli beak pakulian awak mengkung ruksak mantak keur ngora kudu usaha sing giat sing getol bener ngomong-ngomong ge ai bujang urang ka mana oh sia kadinya geulian pahili tempat eta abah usut udah geus kolot mah loba pohon boga pamajikan ngora keneh teh nu karasa teh cangkeng jeung tuung usut da masya mah teu kaop ai peuting teh yang dikeukepan wae Ya aya kahayang. Nanaon ge? ngan aing teh cangkeng geus teu kuat jam ka dieu aja Urang ke nu manggilna. aing mah sia ngapelengep wae Jangan ngapelengep di dieu ngacewih wae. Jom. Nangis pelayan restoran rupana geus rada lumayan kono katamu dari dia kuat mantap peta no jerata neng lilis pelayan sopan coba bisa menjadi langganan supir mobil bertahun-tahun sama peti sok jadi langganan Merilis pelayan geli kapan poe sok ngalui Merilis oi datang ka mana bujang kelila wae geuningan mas ya wanci geus mejek kana puting naon di kontainer kitu liwat itu di tembalan aing teh mantak dosa di tembalan pih negeun di mana-mana ge uluk salam ti heula sasalaman pandeuri ieu mah sasalaman ti heula uluk salam pandeuri ditongengkeun pariksa coba ngerakeun saeulan ya
salahan eta teh ditonggengkeun ti hidang bujang teh nembalan wae Waalaikumsalam mangga tak gitu bener ke arah ka dieu sasalaman jeung aing tak gitu kudu boga adab sopan oh geuning sasalaman di pilihan oh seuneun kuno batu ali siap belengong siap sing sopan hirup teh sing boga adab siap mending hareupan dunungan diuk emang aing lalajo film sia ye ngarendeng jeung aing di dieu neangan kursi sing bener sing merenah gagarobu oh can datang siapa kumaha jadi bujang teh atuh wayaki aing datang teh kueh datang atuh jeung rokona da aing mah rokok teh pangabeukina ieu teh gege aing teh gege pangabeukina teh getok-getok garpit lain jep aing ngaranna bujang teh lamun di itah kudu nungan teh kudu kuat cepat sigap rikat ulah layan leyeut kos kitu sia teh udah kumaha kita ayo gitu oh ayo tuh ijem sia kumaha mimitina ieu jem tah manuk puyuh anak puyuh ngarendeng teh ulah deukeut teuing jeung aing sabab naon boga dunungan teh timburuan ngarendengna rada jauhan ulah deukeut teuing nya aing mah lain bokoh ka bujang teh emang bener nyaritana ngarendeng jeung mama ngan si ijemna teh hideng ka dieu aing ngomong arek sarios jeung sia saeutik jeung lobana dunungan teh hareupan dunungan teh jadi lamun saumpamana dunungan ngangkir dina wanci ngundang dina mangsa hareupan sabab naon beusi aya parentah keur kanu jadi bujang sanajan balik ya leumpangna ge limpe oh leumpang gaya oh gancang tuh ines tuh gedeng deui ge pengek leumpang kitu mah oh lain gaya aja penyakit seteruk Aisyah meni jauh teuing tidang sing sopan eta juragan urang dunungan urang jeung istrina sia dekat teuing jauh-jauh teuing
opa ngaboki aing anu di dapur teh ya Bapak Isan gurame oh jair atuh rada leutikan lele eta nu asak pais naon goblok di mana-mana ge bujang eueuh nu mere pais beurit ka nudungan oh si Kepeng teh balik di sawah teh mawa di kantong keresek langsung meureun ku sia teh diomean di pais eta teh meureun beurit di pais beurit ku sia paingan dina papaisan aya buntutna ngacir hono diakan ku aing teh nu rada hasil-hasil teh pais beurit i goblok geuningan hasem ya ngomong-ngomong si Gepeng keur ka sawah boro-boro titah ka dieu titah balik nya ho ayeuna ai sia awak we sagede kebo sia beas 5 liter ge meuni beak sakali ngejo oh ngedeprek wae moal salah siap oh teu liar pisan hayu buru manta kade ai boga bujang teh sing asak-asaknya ngawara besing ngawirakeun kanu jadi dunungan oh teu asa-asa meureunna maneh mah lain kula naon abah teh panyakit teh duh ararung ngapae ai kawin hayang kanu ngora wae ai tanaga geus beak Waalaikumsalam tah mending si Gepeng sopan teu menang diuk di keramik sia Yo, aing teh jelema beungar, jelema terpandang, ceuk paribasana jelema kaya. Imahna ge taratana, keramik ieu marmer kabeh. Keramik ceuk aing keramik mending. Diuk di dieu, di sopan. Teu sopan sia. Mending keramik mending diganden ku aing. Hidup. Kotor. Encan bujang saha oh geuningan dunungan disebut sia oh aing ngaranna dunungan mah kudu asa hampura kudu jadi bujang tas di mana jang tas di sawah keur kumaha pare di sawah geuning pare aing keur cari hiji maksud mama pare mama teh di sawah geus reunencan oh geus sia nenangan lalakina nenangan awewena maksud mama teh tere panen can kunaon sih teu hidang pare aing meni bara rotak apaan sia teh meureun bujang mama kamari dibere obat
dibere duit 15 juta peng iya duit 15 juta tajeng koci mobilnya hayu buru-buru belikan obat bersih pare mama kena kusundep Ya beres. Tapi duit 8 juta. Duit heeh beres kami obat aing obat naon parame. goblok pare aing di paramekan Oh nyai parena nudutan wae ieu wae. eta mah kanginan Kami nang bulat di pare mun kaki wae. gepeng bujang saha Mama Soekarta Astabrata Kusuma dari Sabang sampai Merauke pang beungharna di Cililin Bandung. Mana Bandung? Iya. Oh. Ieu mah lain buset, ieu mah lain batu. Ada. Usuk eta suku. Goblok. Kacamata nu beunghar meuni menyon. Aisyah nyorobot kadunungan bogos ya. Geuningan sia meuni sosorongot ka pamajikan aing. Ibu mah tanya eueuh. Heeh. Katakan ka ditu ka ibu. Oh ka ibu. Sing sopan eta suku sia. Oh nyai itu mah umah taat. Omana karep. Eta geuning bawa asem. Nyawa kan di sawah. Peng. Naon sih? Jadi pangpeng kita tadi. Apa sih si gepeng? Imah saha ieu? Bos saha? Bos beres. Bos Iwan. Goblok sia. Aisyah anak bujang saha? Yang mana? Aing dunungan sia. Ieu imah aing berarti. Baik. Oh, Sama imah bos. bos mana? Bos Iwan Bel. Imah aing ieu. Goblok siapa? Sia nu goblok. Nyai ieu mah. Pernah si asup ka imah ieu? Pernah si asup ka jero imah ieu? Anu sokar asup? Bos Iwan Bel boga ibana. Goblok. Tadinya jangan maling. Kiraku aing nyeun imah di kebon batur. Imah bos kita mah. Ieu tanggal buah berapa tahun umur? Kakarakan dia. Lobot ieu buahna. Kenyang deui. Pernah sia ngalah buah ieu? Anu sokar ngalah buah ieu? Bos. Anu boga anak undangan copet. Tuh hidang deui wae. Bisa bergeledek karena dia. Piraku aing melak buah di kebon batur. Buset, anu bos. Aku itu aku. Tuh hidang bener. Ya, itu motor saha tuh? Motor saha itu? Udah motor bos. Gus bos deui wae. Motor Mama Soekarta Astabrata Kusuma. Tah imahna ieu anu lega. Tah ieu pila. Eta mah lain. Eta mah lain bila imah. Goblok dah karena batu ali sia sarareukeut geuning goblok. Tadi si Ijem pamajikan sia titah neang ka sawah. Ulah sok kitu ai rumah tangga jeung pamajikan mah ulah kitu. Tah. Jeung pamajikan mah kudu sopan santun adab ramah tamah. Aduh, mama ya pas saya rasa ada pendulungan yang merah kan. Aduh, ngarayu. Wajar, Beng. Aduh, mama, pisahkan mama sapi, mama, pisahkan ya. Aduh, pasti ada pendulungan. Aduh. Oh, itu Mama Soekarta itu jelek. Oh, gepeng itu, usut tulungan. Aduh. Ya, ulah diseret. Usut eta si gepeng. Aduh. Oh, bela na teu karunya pisan.
Saking aing karasa deui ya peng aduh. Ya isukan mah ulah lalakon ieu deui ah. Geuningan nu beungar digebot-gebotkeun. Geus maju di wae tah tuh. Tuh, mama itu. Sapi mama pisahkeun ibuna. Peng si Eling atuh peng. Sia teh di maing bubujang teh. Emang sia tidak pas ya. Ayo, tuh mama itu jauh kusut. Sionon diseret deui. Ya iya. Ya. Tuh, ima aing mending aya apa? Gila. Tah, ieu empang tah. Empang. Paranti lalayaran ieu empang. Kusut. Kusut eta mama. Geus maju deui wae. Jam. Ilah jam aduh. Kusut. Si Eling mah. Yo, Bi, tah balik Bi, bawaan gembolan pakaian ibi. Aduh, kusut. Goblok sia. Dunungan ge beuki wae sia mah. Jadi robat urang mah mamagahan. Ulah sok kitu beng. Rumah tangga mah pasea wajar ngaranna rumah tangga mah. Piring ge aya pake truk lah. Ulah tepikeun. Jam aduh. Jam. Yo ojek ngan Ayo balik. Pakaian aing bawanya. kusut. Oh, ngarayu. Kusut. Beres boga sajak. Waduh. Geus jam. Ulah jam. Oh, sayang. Jabat lagi akan dia usaha. Las jam. Kanjara kondai pek. Kejerokeun deui pek. Aduh, mana kaler mana kidul, aduh. Aduh, puyeng ama, aduh, mama puyeng, aduh, bupen, aduh. Shoot. Geus atuh pek. Geus maju deui wae. Pek dengekeun papatah mama. Lamun jelema rumah tangga sokan loba pasea mantak jauh milik rejeki. Kumaha ge ieu teh pamajikan maneh. Sabari jeung goreng, hideung, peot eta teh salaki maneh. Emang selin tuh. Tuh contoh kocuragan. Bos Iwan Bel hirupna romantis nya. Jeung pamajikan runtut rawut sauyunan eta teh contoheun urang pe sing era
emang pamajikan sia hileun keket sia kamari teh kurang kumaha pamajikan mah digalakan wae teh bagus geus gugur deui wae naon si Jem di wilah-wilah kunaon salaki sia dibere nginum aing teh dibere cai ayo kenyot terus aing mun aya mah botolan ieu teh ya agehan agehan mama Duh gugus gugur deui wae moal beres ka dituna gugur malulus ya teh tuh nya salakina mah dibere udud aing mah henteu beres bager bijem sabari jeung dipasean digalakan wae ge bela bener pemajikan mah ka salaki aus dibere cai aya ngarokok beres bager bijem mah aing ngaranna pamajikan mah kanu jadi salaki kudu bela mantap pamajikan teh lamun bulan haji teh kudu daek jadi bela Peng Piraku rokok lada jam udud si gepeng di naonan piraku ieu jarum coklat lada aya naonan sia lada protes wae aya sambelan meureun Oh, emang gepeng kapakean kabeh tetangga bucis kabelah di itu atuh jam dengekeun mama teh masing-masing teh jeung ibuna teh mawa anak teh hiji oh sia geuningan nempol kadunungan seueur anak mama si Neng titah ka dieu mama teh ngimpi peng keur peuting teh teang tah beres ya tetangga putih bos Iwan susu hebat bager banget bos Iwan teh ampun teuing tawaran tetangga atuh agehan peng mama ge hayang susu beres bubar lada eta oh tiupan heula panas buat keneh ngebul tuh usut oh eta geuning teu ngacrep usut eta tetangga disampeurkeun dek naon cenah Mang Gepeng teang si Neng sabab mama teh keur peuting teh ngimpi peng ngimpi lalayaran di tengah laut
Jadi di tengah laut teh aya ombak mama teh ti kelebuh ngan aneh bin ajaib kunaon ibuna jeung si Suganda salamet anak mama ayang digandong cenah ge Mang Gepeng kudu ngaula ika dunungan mah ogohan anak mama mah gandong tah karunya ka anak dunungan mah kudu bela dia usut taladungan wae tapi ijem yes oh naon cenah oge kunaon teu sampurkeun oh hayang caket mama cenah oh godai anak nu peunghar mah tuh hayang dihareup nah deket ibu bos di ditu ya ilaha illallah kunaon deui wae Peng keung cenah eta mah waduh tuh nyaral Mang Gepeng aduh mama aduh jam kada jam guna aduh si hai sia hus naonan sia ka anak aing galak itu tobang ngurus-nguruskeun kursi sia meni aral sia bener deui hei bener deui oh anak aing mah sieun ku lalaki sakola keneh can hidang oh ta aral kitu Mang Gepeng jam coba sia jam tanda rada beneran jam di dieu si iya anak mama masa gede kieu oge lamun mandi teh sok dipandian we ku mama da aing mah teu asa-asa da anak aing sorangan neng kade sakola teh sing pinter sing bener sing tepi kana jadina nya tuh geuningan tah Peng semah aya semah diharap aya semah buka heula pantona buka Peng aya saha si ganda mana tidak ka dieu mama 2 bulan can aprok jeung si kanda sina ka dieu
Mana mang? Waalaikumsalam. Si Kasep geuningan. Oh, ilah. Si ibu eta ibu. La ilaha illallah. Ada busut. Gegeran eta Mang Gepeng. Ya ilaha illallah. Aya anak mama masih Suganda mah kur kuliah. Kur kuliah di Jogja. Buku eta mah jorona. Buku eta kamus eta kamus. Beng asupkeun beng. Di mana? Jogja di UGM di Universitas Gajah Mada ih. Sok aral geuning mama ieu Mang Gepeng mah. Beng. Emang geus lila gitu ya Mang Gepeng sok bari aral. Sabarang kamari girimis teh si Gepeng jadi kos kitu. Rada kieu. Ganda. Abdi mama. Popojeuh jalan kadayu. Mama teh rek mere pepeling kanu jadi anak ngecu. Nyatuh sakedahna. Soalna naon? Mama teh usia teh geus ka dieu kacida ku kakolotanana. Anggaplah ieu teh adik maneh pribadi. Sanajan cek paribasana ieu adi sampeuran nya ulah sakali-kali nyebutkeun ka ieu teh dulur tere. Ampun paralun mama, ganda mah teu pisan-pisan. Da mama ge jeung maneh embung tepikeun ka pelebah nyebutkeun anak sampeuran tetep anak ibuna anak mama. Sabab naon cek kolot lamun bogoh ka indungna kudunya kanu jadi anakna. Nya atuh pira aku ngaranna cek paribasana ayeuna si Inga adik ganda. Nya meureunna sarua meureunnan ganda nya putra mama. Nya. Mama hampura ganda teu masihan kabar heula. Ganda 2 bulan ngarasa kangen kanu jadi kolot. Nya sedangkeun ieu ganda teh hiji meureunnan cek paribasana kangen, kadua oh 2 bulan. Si Gepeng ku kos kitu nya si Gepeng. Mane teh datang memang dina mangsana. Nya mama teh kangen geus babara bulan can amprok. Aya naon tepikeun ka pelebah teu mere kabar pisan ka ama. Atuh meureun tadi dicarioskeun ka mama hiji meureun ngarasa kangen, kadua ganda teh gaduh cek paribasana kapentingan anu sangat penting teh Bu ya. Dina soal masalah kuliah, saur padosen ganda sakedap deui ganda teh rek aya perpisahan. Oh, di kampus teh. Di kampus teh rek aya perpisahan. Sedangkeun saur padosen wayahna ganda sateacana perpisahan anu masalah iuran reget gandaan salila kuliah teh teu acan dilunasan. Sedangkeun ieu pibiayaeunana artos namina seueurna 100 juta mama. Oh, biaya perpisahan
Muhun 100 juta. Sedangkan eta artos anu seurna 100 juta teh kedah kacandak ayeuna mama. Muhun teu kedah cek paribasana kaliwat saminggu teu kedah jam ieu menit ieu saur padosan Bu. Oh geuningan acara ngadadak amat 2 bulan sukan jam 8 gitu teu nanaon. Apan ganda nyarios tadi ka mama. Boro hingga cek paribasana mulanan 2 poe saminggu sajam ge teu kenging mama kedah kacandak ayeuna wae kudu ka bawa ayeuna ieu duit. Muhun piraku mama teh ke di wilayah Cililin Bandung teuing mah nya kasebatkeun tokohna masyarakat aliyahna dunya seueur harta bandana piraku ayeuna ganda nyunkeun 100 juta teu aya teu ngarti ganda mah. Yo ganda neangan duit teh meureun kudu dilengkahan heula. Nya lamun ngagadekeun teh mah meureun mama teh kudu meureunan ngagadekeun heula eta barang. Nya ayeuna mah sanajan nu nangkup ditangkarakeun nu nangkarak ditangkupkeun oge 100 juta boro-boro 100 juta 1 juta ge teu boga ayeuna mah teu nya lamun isukan mah jam 8 aya kumaha teh Ibu pan mama nyarios mama teh hoyong gaduh cek paribasana anak anu ngagaduhan jabatan nya bener teh bener nya cek paribasana hayang ngajadikeun sarjana sedangkan pengganda mah nyepengna dina fakultas ekonomi. Sanajan fakultas naon ge ayeuna mah mama geus teu boga duit 1 juta ge teu nyekel. Yeuh mama ayeuna ganda arek nyarita ka mama paribasana anu nangkarak ditangkubankeun nu nangkuban ditangkarakeun yakin teu aya eta artos 100 juta teh mama. Ayeuna mah jang aya ge isukan jam 8 karang aya karta yah denge kusia boro hingga cek paribasana dengan ku bakal mere sia pribadi ka aing geus teu ganda nyeblok cai kapulu mana kanya sia berkain bohong sia sekesek aing diomelan ku sia sekesek aing diomelan ku sia majar aing cek paribasana ngolokeun duit pan kahayang sia aing teh kudu kuliah sedangkan ayeuna aing ngabutuhkeun biaya anu 100 juta ku sia dieukeun. Aduh geus kuat bapak deungeuh. Ulah sok akon-akon, ulah ngadu-ngadu, karena sing inget yang sama pihak dunia kena, pihak duit suka hati, maneh teh dikuliahkeun teh, sina jadi anak nu soleh, anak nu bener, berguna bagi nusa bangsa, ketepikeun ka wani, beupeuk nu jadi kolot, doraka kasep doraka. Aduh gak ada. Gusti abdi teki. Aduh gak ada. Si eling tong Sangka kieu janjina. Anak anu
ngomongkeun ka aing. Naon? Siapa lain anak aing? Gusti abdi tulungan. Oh ada. Halo. Tina jeung Geus luas manjuran kucai gana. jero ati. Jang istighfar kasep. Maneh teh dibawana ka rumah tangga bapak teh iberem keneh. Bapak teh rumah tangga jeung indung maneh teh nyaah karunya keur ka maneh. Ayeuna maneh tepikeun ka bapak nyiksa meupeteungeul keur kanu jadi bapak. Yeuh kitu nage ieu mah banda-banda bapak. Usaha bapak jung geura mangkat maneh geura indit di rumah tangga bapak. Indung maneh datang ka dieu teh teu mawa naon-naon da usaha bapak usaha nyampak. Ayeuna maneh ketepikeun ka bapak nyiksa keur ka bapak. Jung geura mangkat daripada bapak disiksa jeung anak bapak. Bapak regel kuat. Ya, denge ku tangkurak sia ka. Sia geus bisa ngusapkeun musir ka diri aing. Ya, ayeuna sia mangkat di ruangan rumah tangga aing. Cek indung